Sampurasun. Hadirin baraya Sunda sadulur, dina danget ieu YNH Channel Production baris ngadugikeun tayangan metodologi biantara basa Sunda ku HR Hidayat Suryalaga. Salajengna sumangga dihaturanan urang sami ngabandungan, mugia aya mangpaatna pikeun balarea. Hadirin sadaya wilujeng nongton. Urip Sunda. Allah abdi nyalindung tina panggodana setan kalayan asmanu agung Allah anu welas asih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para mitra dina tepang ayeuna urang ngawangkong atanapi ngahaturanan sawatara jejeran nutumali sareng biantara. Ayeuna istilah biantara sok dihartoskeun pidato. Salaresna anu asli manu disebat biantara teh nyaeta pidato anu ditembangkeun secara langsung. Kapungkur numutkeun informasi nu kakuping juragan Kalipah Apo lajeng ti Cianjur pami kanjeng dalem sumping teh nupang payuna biantara sok ti piwaranganna upami tadi kira Kalipah Apo ngangge tembang sang sagala ayeuna mah disebat biantara teh nyaeta pidato wae sami bae lah dina hartos eta. Kalau urang jantan ahli biantara sanes teu ahli tos sering urang kapaksa kedah biantara dina rupi-rupi kasempetan aya di bumi nalika napi tamu, aya di Padamelan di sakola ibu bapak guru bapak kepala sekolah, aya di RT di RW malikalan-kalan urang dina acara-acara formal. Jadi kaperyogian biantara teh memang peryogi aya sawatara hal anu kedah dicepeng kuno ngawitan bade neuleman ngeunaan kamaheran biantara. Hiji biantara pangpayuna itikad. Pansegeun heula itikad. Maksana itikad di dieu urang ngobrol teh tapi biantara teh payuneun saha. Itikadna nyaeta urang kanggo silaturahmi. Nah, biantara anu bade silaturahmi geuteran eta bakal karaos. Tina sorot soca, tina warna sora, tina pasemon sang rengku, eta bakal karaos. Jadi kedah itikad heula. Upami itikadna parantos hoyong ngajenan sanes, pangtos eta bakal urang geterna dugi. Upami wae dina itikadna urang hoyong nembongkeun ieu kuring, ieu aing bakal karaos. Margi sorate bakal ngawakilan tina itikad. Saparantos itikad beres, satacan tebih satacan sasauran, dina urang rengkak paripolah, dina rengkuh. Nalika urang ngadeg, painen forum, parantos tiasa kaukur kuno ningali, ieu rengkuhna jalmi teh rengkuh naon? Rengkuh ngajenan, rengkuh anu mimitran, rengkuh anu nubuhkeun silaturahmi, atanapi rengkuhna anu nembongkeun ieu kuring, atanapi rengkuhna anu nembongkeun
kuring di dieu sagala nyaho eta karaos. Rengkuh teh nomor 2 dina tata krama Sunda bade biantara. Saparantos rengkuh satacan urang sasauran ieu. Pasemon. Kaayaan rarai. Bahasa Indonesiana raut muka. Nah, ieu oge nangtoskeun. Margi gilerna soca, unggeukna mastaka, eta sadaya bakal maparin gambaran anu sasauran teh kumaha suasana pasmona. Imut nangtoskeun pisan. Nah, di urang mah imut teh pangpayuna anu dipeunteun. Imut anu tina lebet mana atanapi imut anu pinuh ku silaturahmi eta oge kedah diajar. Eta margina di urang mah sate acan sasauran imut heula dipayunkeun eta. Lajeng saparantos eta sate acan sasauran anu bakal ditingali ku ngucap tamu teh nyaeta busana raksukan. Ieu oge nantoskeun satacan urang sasauran teh katingali ieu raksukan nu dianggotna merenah henteu kanggo dina situasi eta. Unggal situasi kanggo raksukan bakal benten. Raksukan ti wengi sareng ti siang bakal benten suasanana. Nah, ieu upami wae kanggo pangjejer acara. MC Master of Ceremony pangjejer acara raksukan eta nangtoskeun. Nah, sok aya kajantenan anu biantara raksukarana teu diemutan. Ari tamu ngeraksukan anu kalintang pisan sopana mari bade dina forum ngariung. Nanging ari anu ngajejeran acara anu bade biantara oro-bodol henteu sargep. Eta oge kada diemut. Saparantos eta nembe kana Wandasora. Wandasora teh nangtoskeun eta teh aya ambitus sorana, lajeng aya warna sora, saparantos sora eta margina perlu dilatih tebihna maik sareng kakiatan sora pangpayuna kedah diukur. Upami urang ayeuna nyanak maik sasauran urang biasana sok ngawitan bubuka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kanggo anu biantara mah kalimah eta teh kedah parantos enten ukuran. Nah sora urang teh parantos eces, temres, bentes. Atanapi kirang caket, atanapi tebih teuing. Nah, hal anu ieu teh peryogi pisan dipiemut ku urang sadayana. Upami wae ye diemut ku urang sadaya bakal dina nalika sasauran teh langkung panceg. Hal sanes anu perlu kurang diemut nyaeta milihna kecap. Ieu tumali sareng undak usuk basa. Dina seueur anu biantara undak usuk basana kirang merenah. Kanggo anu biantara mah eta teh modal. Oge kanggo panjejer acara, kanggo MC, kanggo anu ngajejeran sadaya acara eta mutlak dina istilah basa mah aya diksi milih kecap nu merenah. Aya anu kedah ku litotes ngahandapkeun diri, aya kedah anu ku hiperbol ngagedekeun gambaran, aya kedah ku metafor kedah mangrupi ibarat tapi ngalambangkeun kana sanes. Eta diantawisna para saderek pa langgeran nu kedah dicepeng. Iwal ti eta salarsama aya buku ieu teh mung dina basa Indonesia rupina kanggo danget ieu mah kedah dicithak ulang diwangsulan deui. Buku ieu teh nyaeta kiat kanggo MC Master of Ceremony. Pisundainana nyaeta pangjejer acara. Ieu. Kiat menjadi pembawa acara dalam upacara pernikahan adat Sunda. Ya khusus kanggo nu nikah. Ari teori nama nganggo basa Indonesia. Ning contoh-contoh nama dina basa Sunda. Ieu rupina aya sawatara hal di dieu anu secara umum kanggo anu bade diantara peryogi uninnya.
Diantarisanya eta anu peryogi aya dina urang bade biantara panjejer acara diantarisanya eta sumanget teu tiasa urang biantara teu aya sumanget dina diri melempam palaya sasauran eta henteu nari kedah sumanget heula margi sumanget eta teh bakal tepa kanu ngadangukeun lajeng anu kaduanya eta kamampuhna boh kamampu sasauran kamampu masalah bade dibiantarakeun isina naon temana naon kumaha ngawitanana kumaha ngaduikeun masalahna lajeng kacindekanana anu sanesna eta kedah tanggung jawab nu disaurkeunana teh leres-leres kenging mikir ulah deui kan sering urang nyebat hapunten atau pan urang sering nyebat ngedah hapunten tadi abdi sim kuring sasanggem kirang upami eta hartosna tanggung jawabna kirang hal sanes anu peryogi oge di PMUT ku urang sadaya nyaeta nomor hiji fisik awak teh eta teh fisik kanggo bade ahli biantara panjejer acara khususna fisik teh aya pasaratan upami jangkung teuing engke dina hiji forum eta katawis teu teuing kajabi upami janten panjejer acara MC dina upacara bobodoran fisik sok janten modal kanggo nubuhkeun kagembiraan nanging upami dina acara anu formal mah eta fisik awak kedah dia tangkisan upami pendek teuing kanggo janten panjejer acara kawatos deh naon margina para tamu palimana ieu di palimananya gitu. Jangan kanggo panjejer acara ngagak secara fisik eta kedah sehat terus kasawang kapan upami wae panjejer acara meus-meus nyanak salempai kumargi nuju pileg atanapi di diena nempel landong kumargi riet eta teu tiasa jadi fisik oke lajeng psikis kajiwaanana kedapan teguh percaya diri majunan ieu paramita aya sawatara contoh nu urang sering kadangu upamina nuju sasauran di masjid nanging anu pangperyogina diemutkeun heula nya eta kecap gaganti ngaran subjek kanggo dirina